Da euy. Da. Heuy. Aing mah di gegero teh aing mah. Karena hese milik di gegero lilaki mah. Dia. Ye, cum. Ah, Teu ngareunah euy, duh Aing ripu mah. awak euy. nu digugulung teh atuh ka Sager. anu lutut jeung sarung. Sager ieu urang terboga rarasaan ieu urang ge menang musibah, cum. Musibah kumaha maksud teh? Urang lah. Sing jerat kawas ya. Panjang, ah? Kawas urang sing jerat. Panjang caritana, cum euy. Nah, kumaha? Kumaha sih Kang? Kumaha naon sih Urang muka rasa? yo gonok yo. Mana? Yo gonok iyo. Yo Ai gonok. kumaha sih maksud kejadianana? Oh, dasar urang kudu cilaka di jalan euy. Heeh. Urang teh pantas di Pangandaran, cum. Heeh. Urang teh heeh. Ari di jalan teh ditungili hujaneun. Heeh. Ai urang mah cerita teh lain bunga, heuh bela sungkawa. Ulah yang seureun teh cum da dinas ya ngobrol teh euy. Heeh. Lain sek. Coba bogakan nyeri. Ditunggilis di Ditungilis. Brag hujan. Aya warung sangu. Urang teh nyimpang, Bu, cing teh ngiring ngiuhan. Hujan. Mangga, Pak, cenah. Urang teh motor disetanarkeun. Biasa mah motor. Mau motor. Dirup motorna ogenan gitu. Da urang mah teh nyakeun hirup paena, Kang. Saya geleta mah. Urang keur ngadaweung bari ngadagoan raat. Ai teh jero teh kurunyun aya budak awewe. Heeh. Pak, cenah dilebat atuh, bade tuang. Ngarasa ditawaran dahar urang da beuteung lapar, duit teu boga geus beak pake meuli bensin. Selebek we dahar. Urang geus suku ka jero, ibade atuh Neng. Sok cenah nyandakan nyalira be. Ngahargaan kanu nawaran eta riji urang. Asal itu ikhlaseun jeung ridoeun merekna. Heeh, dari eta ditarimakeun milik lin. Ji atuh heueuh. Heeh, jadi urang teh sup ka jero, sok cenah pa nyandakan tarencangna didinya keun mukakeun. Urang teh nyiu kejo. Sok deungeunna aya daging hayam, nog asin, naon nu hayang disokot ku urang. Makannya. Ngaran-ngaran di rumah makan. RM disebutna teh. Celbek dahar. Urang teh nepi ka teurab, cek urang teh teurab bakat ku seubeuh. Sayeuna apa bade saye nu haneut bade SB cek urang teh. Awak mah tadi mah sehatnya namanya. Dibere seger urang teh. Tah hujan geus raat, urang madang geus seubeuh. Cing teh ibu permios bade teras dah hujan tos raat. Oh mangga Pak. Deng aluseun boga warung. Ari urang geus rek kana motor teu jero ngudag. Cenah Pak, cenah artosna. Ari ceuk urang teh jaba madang, jaba duit teh dibere tuh. Wios ting Neng cing teh artosna mah enggak bae. Ceuk urang teh. Kanggo Neng. Atos imam ge mang mah cing teh bareng. Kenapa artosna? Hayu ngomong we artosna. Kayak ai tadi can duitan sangu ku Akang acan. Han? Can duitan. Ih kapanan eta mah ditawaran dahar urangna ti tah dahar. Duitan henteu nya. Urang teh cerelet teh initna motor. Ai teu pati dila dina sepion ka tempo sing teh digaya nu ngudag satpam. Urang teh rog urun nyalib ka urang palangkeun motorna. Ka mana cenah maneh kabur. Ya abi moal kabur Pak bade uih cing teh ka Cisaga cek urang teh kitu. Heuh cenah madang di restoran bayar heula cenah kejo dan nawaran sote kita dibayar. Ieu da abdi mah tadi ogenan moal meser sangu ngaditawisan. Cing teh kitu. Mata abdi teh dahar be. Hok cenah bayar balik ieu abdi teh gaduh artos Pak. Tuh buka duit mah cenah sieu montong hayang madang di restoran jadi gampang ieu di untung teh saraplok. Mantap urang teh. Atuh sudah Akang deui Kang atuh. Ulah sarek kitu atuh da urangna deui heuh. Da eta teh kudu diduitan bari jeung nanyakeun duit sote lain rek dibere duit. Lain. Jadi nanyakeun duit sote kumaha atuh? Duit sangu nu geus bea ku Akang jeung naon wae. Oh lain rek mereka urang. Atuh kitu mah hayang. Jadi nanyakeun Pak Artosna teh meureun duit kejo meureunnya. Atuh heueuh. Nah, mendingan dianggapkeun barang tapi heueuh nama urang meureun salah eueuh ka nyaho urang.